Qala ngucap ye Imam Al-Ghazali fil Ihya dina kitab Ihya, layan bagi teu peryogi alias teu pantes alias teu layak naon ayu kalima yen ta neutekan kuku ieu si jalma awayah liko atawa yen ta nyukuran rambut ieu si jalma awayah sahida atawa yen ta nyukuran atawa ngarabut bulu kempung ieu si jalma ayuh rija daman atawa yen ta ngaluarkeun ieu si jalma daman kana darah auyubina atawa magaskeun motongkeun ieu si jalma min nafsihi tina dina si jalma juz'an kana bagian anggota tubuhna wa huwa junubun bari kayan si jalma teh keur junub atawa keur haid atawa keur nipas id yuradu karena bakal dibalikeun ilai ka si jalma naon sairu ajzaihi sakabehna pirang-pirang anggota tubuhna ieu si jalma anu lepas dina nalika keur haid teh fil akhirati di akhirat payang udu mangka bakal balik ieu juz'un minal ajza junuban tingkana junub anggota tubuh anu harilang nalika keur junub atawa keur haid atawa keur nipas engke bakal balik di dina kayaan junub wa yuqalu jeung diucapkeun naon inna kulla syaratin sanyana sakabehna rambut eta tutolibu bakal nungtut ieu kulla syarah bijanabatiha kalawan junubna ieu kulla syarah lain hadis itu nya wa yuqalu dikatakan ceuk DPC yuqalu teh Departemen Percenahan gitu tapi ti ulama DPC naogenan ieu mah nya sakabehna rambut nah engke teh bakal nungtut di akhirat bijanabatiha dengan sebab junubna kuring teu kakumbah kenapa aku tidak ikut dibawa adus nah gitu nah ieu teh anu geus putus tangah modelkeun para ulama guru-guru urang anu ngahartoskeun rambut anu haid kudu dikumpulkeun geus dikumpulkeun kumaha engke nalika adus kudu bareng diadusan ihtiyat tina maqalah ieu inna kulla syaratin tutolibu bijanabatiha sanyana setiap rambut engke bakal nungtut dengan junubna di akhirat engke dina poe kiamat dina maqalah ieu bisi nungtut engke di akhirat kumaha adusan deui padahal lain wajib itu lain wajib hanya sekedar kaapikan lamun henteu ogenan da moal doraka da hadisna Qur'anna maqalah ulama anu bahasana wayajibu ukur bahasa walayan bagi ukur bahasa walayan bagi henteu wajib doraka henteu lamun tekan kuku atawa naon atawa ngahilangkeun rambut dina kekayaan haid atawa kekayaan junub teu doraka minimalna makruh ngan sabisa mungkin ulah dihilangkeun bisi engke urang di akhirat daratang buuk urang dina kayaan junub ari ayeuna modelkeun santriah keur haid mandi heg dianggir heg aya buuk anu ragragkeun we teu kudu dikuliksik nya teu kudu dan wajib diadusan mah nyaeta anggota tubuh anu napal dina diri urang teu kudu diadusan jangan naon atuh ngumpulkeun buuk maneh nya anggota tubuh naon bae sok sanajan lain buuk jempol maneh teh naon jempol maneh kumaha kakeureut potong gitu kan nah eta kumpulkeun sarua lain buuk kumpul itu kuntu coplok kumpulkeun nah lain diadusan ke tapi kumaha dikubur eta teh dikubur nah jadi mandi maneh keur bolonan teh nya dianggir biasa keur bolonan teh ulah ieu mah keur mabolonan bau hanyir teu mandi deui nya teu make minyak seungit aduh heg make pupur atuh jiga ladu nya jadi bahasana yan bagi di dieu teh ulah ngahilangkeun teh bahasana yan bagi lain yajibu matak henteu dosa